Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade nampilkan pagunungan anu jajarna kuliner khas Bandung anu geus kakoncara. Nami abdi Arif. Nami abdi Siti Sylvia, nami abdi Hanifa Ayu. Nami abdi Riyadiansa. Dina poe Senen sanggeus sakola, Alifia, Arif, Hani, Rian, jeung Siva keur ngarobrol di kelas. Mana? Hah, paling hobi kalau ada kita sekolah. Naonnya? Wah, ngajak kan kurang nampo ngaliat nampo awewe Bandung, anu gelis-gelis. Nampak orang lain, orang kan orang Bandung. Ya Allah, Bandung sama punya maksud. Kamaripan orang jeung Hani nyobaan payung di Bandung. Mana jualan ngadaharan payung Kasundarian? Betul lah, itu teh payung anu asli, payung asli Bandung. Nah, jeung geus kakoncara oge. Ya, pada Bandung mah langsung kita sadaya. Emang kadaharan Bandung namanya? Kamari teh urang jeung Hani nyobaan loba daharan. Aya seblak, somai, surabi, payung ketan. Loba deh. Ya, gitu mah di Jakarta lebih banyak. Ini teh beda, ini teh asli Bandung, beda lah rasana. Wah, dimana-mana loba, dimana wae. Katanya mah sama. Kunaon ya kadaharan Sunda bisa aya di mana-mana? Nyala, kan kadaharan Sunda enak. Pantes we kakoncara aya di mana-mana. Urang we ketagihan. Geus jam sabaraha ieu? Oh iya, udah. Ya, oke, saya balik. Ya, ya. Sabab geus burit, maranehna mutuskeun balik ka imah sewang-sewang. Iya, banyak gitu. Emang ngadaharan Apa nih officer? Ah, aku jadi salah.